Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bah Jangkar anu lempang digondeng ku Risnanti. Harita muru nyampeureukeun kalebah si keling anu ngajanteng nangtung ngareneng jeung manggali. Dina jarak anu cukup harita Bah Jangkar jeung Risnanti ngeureunkeun lengkahna. Bah Jangkar tetep ka si keling terus nyarita. Dewe kudu ngaku secara jujur keling. Ilaing tete lami bana kekuatan ilmu anu leuwih punjul keling. Kenyataan anu meh henteu bisa dipercaya ku dewe keling. Pantes disebut si keling bocah sakti. Sabab kemampuan ilaing memang luar biasa keling. Da inge sabenerna mah ngan seukur hayang nyoba we ka maneh teh Bah Jangkar. Jadi aing teu boga maksud rek binasa. Aing teu nganggap musuh ka maneh teh Bah Jangkar. Nya ari maneh geus ngaku eleh mah, nya aing rek terus mantog we enak mah. Bener teh gali? Kelanan keling kelanan ayeuna teh. Emang masih kena aya anu kudu ditanyakeun ye ka Bah Jangkar. Kieu ye Bah ye. Nanyakeun naon? Nya kieu daokeun ye Bah nya. Cikan ceuk Bah Jangkar di antara paguron-paguron silat sejena anu nurutkeun perkiraan Bah Jangkar mah guru utama paguron teh boga tahapan ajen pangarti anu leuwih punjul tibatan Bah Jangkar. Tah, saha kira-kirana jeung paguron naon Bah? Bah Jangkar ngahulang sakedeung teu terus nyarita deui. Mun eta nu ditanyakeun ku Andika memang aya. Eta paguron teh katelahna paguron Dadali Putih. Ari guru utama atawa pupuh pagurona mah katelah Ambu Kismala. Disebut Ambu teh sapeda mimpin paguron da umur mah ora kene. Malah masih kene acan kulawargaan. Jadi eta Ambu Kismala teh ngora kene can kulawargaan Bah. Kumaha geulis henteu tah Ambu Kusmala teh? Ambu Kumala teh Bah Jangkar. Atuh, pugu we geulis mah da awewe. Loba jago jeung jawara anu katarik hate. Tapi can aya nu wanieun pikeun ngadeuketan eta ki naon teh Ambu Kismala teh. Da puguh geus kaukur tahapan ajen pangartina Ambu Kismala memang geus aya dina tataran tahapan ilmu silat anu pinunjul. Nu matak eueuh anu wanieun gagabah. Jago jeung jawara anu makalagan ge ka Ambu Kismala mah. Ari Andika babarengan jeung si keling geuningan. Bener Bah. Kuring teh minangka pamana si keling Bah bisa baca nyaho mah. Anu katelah kuring teh gali surali si jago kalecis. Nah nyebutkeun kalecis mah jeung ngentreukeun bujur ka hareup. Siap masuk diperhatikeun wae. Eta Risnanti mah tadi geus ngobrol jeung Gali gitu Bah. Geus apaleun ka Gali. Jadi kitu tah keling. Jadi kitu tah naon main teh anjing cing balik ngomong teh anjir. Sok tara pugu maneh mah nya capek teh Gali. Naon maksud maneh teh Nya geus ti dieu mah ya urang kudu neangan paguron Dadali Putih gitu. Terus terang mang rada katarik oge tah ku eta paguron. Ya bisa dijajah ku keling ajen pangartina Ambu Kismala teh keling. Ceuk Bah Jangkar mah lebih hebat cenah ilmu silatna kitu nya Bah nya. Aing ge nyaho sia Gali. Nyaho naon ari keling? Maneh mah pedah ngadengi si Kismala teh ngora keneh jeung can boga kulawargaan. Geus kateguh ku aing ge anjir. Nu matak maneh mah langsung hayang panggih. Wah, maneh mah geus bikang di wae anu adina uteuk maneh mah Gali.
Lain gitu keling. Lain-lain. Buktina pan bieu? Apa cek Bah Jangkar ge? Eta ambu Kismala teh ilmu silatna leuwih hebat tibatan Bah Jangkar kitu ai keling mending ngagas wae itu teh Jadi mun kudu ngajajal anu ilmu silatna sanapeun Bah Jangkar mah kenaon? Kok capek-capek. Sok we pikir ku keling. Apa ari nguji mah kudu anu leuwih hebat ilmuna. Oh ya minimal lah. Lebih ti si Bah Jangkar we ilmuna. Bener teu? Kumaha maneh we gali Nu penting aing boga waktu 2 poe ieu nepikeun poe isukan. Hayang nguji diri geus nepikeun ka mana hasil latihan aing jeung Ki Sanggala Langit katut Ki Rungkup Bumi teh. Ngadenge si keling nyebutkeun ngaran Ki Sanggala Langit jeung Ki Rungkup Bumi. Harita Bah Jangkar jadi kaget jeung panasaran. Harita terus tumanya ka si keling. Ke. Jadi keling teh murid Ki Sanggala Langit jeung Ki Rungkup Bumi. Nah bener eta teh keling. Si Ki Langit jeung si Ki Rungkup Bumi teh duanana guru aing, Bah. Ti beurang aing dilatih ku si Ki Rungkup Bumi. Mun ti peuting aing dilatih ku Ki Langit. Kunaon maneh siga anu kaget kitu geuningan Bah Jangkar? Atuh puguh we kaget mah keling. Ari sugan Abah mah geus eueuh dikieun eta Ki Sanggala Langit jeung Ki Rungkup Bumi teh. Keur Abah ngora keneh ge atuh eta mah duana ge kawilang 2 urang jago anu ngagenjlong ke dunya kajawaraan keling. Paingan kekuatan ilmu Jangkeling luar biasa. Hampura Abah teu nyaho Jangkeling. Atuh pangarti Abah mah weuhna naonan dibandingkeun jeung eta 2 guru Jangkeling mah. Nya mah geus we teu kudu menta hampura sagarupa Bah. Da aing ge ngan saukur hayang ngajajal we kahebatan maneh. Lain hayang ngajak mumusuhan lain Bah. Tah ayeuna mah aing jeung si Gali rek terus ini we Bah. Hayo Gali urang mantuk ayeuna aya. Ya siap keling. Kayak memeh miang ya. Maneh mah naon deui anjir? Cikan ku Bah Jangkar bejaan. Di mana eta lebah-lebahna paguron dadali putih anu dipimpin ku Ambu Kismala teh Bah? Bah Jangkar terus ngabejaan ngeunaan di mana tempatna eta paguron. Tetela kawilang jauh oge tempat anu bakal dijugjug teh. Geus meunang katerangan kitu mah harita si keling jeung Manggali terus arindit dijajabkeun ku paneuteup Bah Jangkar jeung Risnanti. Harita Bah Jangkar nyaita deui lalaunan ditujukeun ka Risnanti. Kabalungan ku nanti. Eta si keling sanajan budak keneh geus boga kamampuan anu luar biasa. Kituna tidak puguh murid Ki Sanggala Langit jeung Ki Rungkup Bumi geuningan. Tuh aneh mun Abah eleh jajaten ku manehna nanti. Memang hebat eta si keling teh Bah. Ningali kana kanyataan anu seperti kitu mah. Nanti kudu beuki tambah sumangat dina ngayakinkeun ilmu silat Bah. Malah mun tos di kawasan sapinuhna ilmu silat ti Abah. Nanti kudu neangan di guru anu leuwih punjul ajeun pangartina Bah. Bet era ku si keling cacakan masih kene budak. Boga tahapan ajeun pangarti anu saperti kitu geuningan Bah. Kitu sakuduna nanti. Malah cek Abah mah geus ulah kagok nanti. Ulah kagok kumaha Abah? Mun bener Nyai hayang jadi jawara wanita anu hese neangan tandingna mah. Engke karitiangan we Sirawing. Maksud Abah teh nanti guru ilmu ka Sirawing? Bener, ulah kagok nanti. Geus we minta diangkat jadi murid ku Sirawing. Abah boga keyakinan mun nanti bisa jadi murid Sirawing, mangka Nyai bakal jadi jawara wanita anu bisa ngawujudkeun cita-cita urang duaan. Tekadkeun we ayeuna mah dina hate nanti. Engke geus dina waktuna kudu lunta bari neangan pangalaman, teangan Sirawing nanti. Di mana panggih
balaka ka manehna pikeun guru ilmu ka Sirawing. Ya, ari cek Abah kitu mah. Ku nanti bakal dilaksanakeun eta pituduh ti Abah. Mudah-mudahan we Sirawing bisa narima nanti diangkat jadi muridna. Oh, sing bisa we nyaritana. Sakanya ho Abah Sirawing lain ti golongan jalma jahat nanti. Buat asapira aku makin terdaik narima nyai jadi muridna. Ayeuna mah teruskeun we latihanana nanti. Abah rek ngalurekeun heula ka capek ye. Tapi naon? Abah henteu kuna naon ieu teh, Bah? Maksud Abah maksud nanti teh henteu tato di jero Abah teh? Tuh, ari tato di jero mah nanti. Ngalumangsungna tarung jeung si Keling tadi memang geus ngulas tanaga Abah nanti. Sok teruskeun we latihan jeung barudaknya. Bah Jangkar muru asup ka jero imah. Sedengkeun Risnanti harita neruskeun latihanana. Risnanti nyampeurkeun ka murid-murid paguron gagak lumangtung anu tadi milu ngabandungan kana lumangsungna kajadian. Risnanti mutarikeun paneuteupeuna ka sakabeh murid paguron terus nyarita. Kejadian anu tadi lumangsung kudu jadi panghudang sumanget pikeun arandi ka sakabeh. Teteh lah henteu gampang hayang jadi jago anu masagi ku pangarti teh. Kabuktian Bah Jangkar Bapak Kuring rubuh eleh jajaten ku si Keling bocah sakti. Kejadian tadi kudu jadi dorongan ke urang saraya. Sangkan leuwih soson-soson dina ngalakukeun latihan. Ulah kahalangan ku hoream, kudu kuat patekadan. Sabenerna tadi Bapak Kuring teh masih kena sanggup pikeun eluskeun tarung. Can ngarasa bener-bener eleh jajaten ku eta budak satempak nu ngaran si Keling bocah sakti. Tapi kenaon hartina da si Keling memang saukur boga maksud hayang ngajajal wungkul. Anu mata kamampuan urang kudu terus dirojatkeun. Kumaha Karti? Kartos Nyimas. Murid paguron ngajawab meh bareng. Coba ayeuna ku Arandika lakukeun latihan jurus anu tadi geus dicontohan ku Kuring. Para murid paguron terus ngalatih jurus anu tadi geus dicontohan ku Risnanti. Bari merhatikeun anu keur latihan Risnanti ngomong sorangan dina jero hatena. Tadi Abah geus ngomong. Mun aing hayang jadi jawara wanita anu bener-bener hese neangan tanding. Kudu bisa jadi muridna Sirawing. Mun kitu mah aing geus teu kudu nepikeun ka Anggeus. Pikeun ngawasa sakabeh ilmu silat anu jadi bapa. Mending kene langsung we neangan Sirawing. Cek Abah ge Sirawing teh lain jago ti golongan jahat. Jadi bet asa piraku menepikeun ka henteu daek ngangkat murid ka diri aing. Nya bener mending kene neangan Sirawing we mun kitu mah. Cek Abah ge Sirawing saila makalangan cangkung sing ngaralapan eleh jajatenku anu jadi lawan. Main lagi tapi karena tatana ilmu silat anu pinunjul. Isuk pagi itu aing bakal init. Dedemitan mal bebejak ka Abah. Rek terus nyangan Sirawing nepikeun ka panggihna. Kitu galecokna hate Risnanti dina waktu harita. Risnanti jadi boga tekad hayang bisa tepung jeung Sirawing sarta rek terus balaka menta diangkat jadi muridna. Sedengkeun Bah Jangkar anu aya di jero imah bari diuk sila ngarasakeun kanyeri dina dadana. Harita nyarane kana tembok kageundeung ngomong sorangan. Alah. Si Keling bener-bener hebat. Kenyataan anu meh henteu bisa dipercaya ku aing. Aing bisa eleh jajaten ku budak satepak. Tapi teu matak aneh ketang. Sabab si Keling memang muridna Ki Sanggalangit jeung Ki Rungkup Bumi. Ngan sok sanajan kitu. Dili kana kemampuan si Keling cantang tu bisa ngungkulan ajen pangartina Sirawing. Anu matak salah mun aing tadi nyarita kalau jadi anak. Mun hayang jejawara wanita nu tanpa tanding memang kudu bisa jadi murid Sirawing.
sabar pikeun ka ayeuna can kabejakeun aya jago atawa jawara anu mampu ngungkulan ajen pangartina si Rawing. Mudah-mudahan we si Rawing daekeun ngangkat Risnanti dijadikeun muridna. Bah Jangkar jadi boga implengan. Dina hiji waktu Risnanti bisa diangkat jadi muridna si Rawing. Caturkeun harita si Keling jeung Manggali anu reka paguron Dadali Putih. Tetela tempat anu dijugjug teh kawilang jauh, malah duana jadi terus kaputingan di jalan. Lantaran jauh ka lembur, harita si Keling jeung Manggali neangan tempat keur meuting. Sangeusna manggihan tempat anu rada merenah, harita terus nyieun senedurukan. Bari siliang senedurukan, harita duanana terus ngalobrol da pugucan tarunduheun. Padahal cek Manggali mah mending neangan lemur keur meuting we atuh Keling jeung tibatan kudu sare di dieu mah mana reungit. Ari milu monok di lemur mah moal hese dahareun meureunna da piraku pribumi ge rek kantep ka urang. Ya da Manggali macan tangtu bisa peureum sare di dieu Keling. Geus kabayang sare di dieu mah lah rek kumaha bisa peureumna atuh. Reungit nyerocoan pasina oge, panasieun oray. Tari Rizkiu di nyegaya durukan. Ya sabodo mah rek bisa hees jeung teu namah Gali. Kumaha di dinya we emang gua pikirin. Mane mah hayang heunahna wae anjir teh. Keur aing mah hees di mana-mana ge eueuh bedana Gali. Da hees mah di mana-mana oge peureum. Bener teu anjir? Nya ari peureum teh amah Keling. Memang sarua ari lebah peureumna mah. Ngan ari sare di jero imah mah apan nyaman atuh Keling. Sok we pikirku Keling. Meuting di dieu urang rek barang dahar naon ari Keling. Eueuh sampu-sampu acan. Labokeun deui maneh mah awewe deui anu dina uteuk teh. Gali nya pikirku eta mah ku maneh da aing mah teu hayang barang hakan. Cek aing ge pikiranna montong kana si kadut wae maneh teh Gali. Meni asa teu aya robah-robahna maneh mah ti baheula anjir. Mun teu awewe kana si kadut. Mun maneh hayang barang hakan, neangan we ku serangan. Neangan olangan. Sok kinit anjir. Lain kalakahnya capek gitu, jadi kesel ka aing oge anjir. Ulah wakan nyerang kita tuh Keling. Nya da ari Manggali mah beda deui atuh. Ulah disasarwakeun jeung Keling, da puguh ari Keling mah disebutna oge bocah sakti. Dengkeun Manggali mah jago kalecis. Sok beda jauh. Jadi mun rek sare teh keukeuh kudu dieusian heula beuteung teh, beh henteu kukurubukan kitu, beh nyaman beh tibra sarena. Moal bisa peureum mun teu dieusian heula mah Keling. Heueuh ceuk aing kumaha maneh eta mah Gali. Lain urusan aing eta mah. Pake atuh otak teh euy. Dengan sampo atawa talus atawa jagong. Eueuh teuing mah tur maneh we teh beulem sagali. Keuleuh aing mah. Geus sok cobaan maneh. Can ngasaan beulem tueur lin. Ieu wae ye boga alo teh. Mani lebihkeun ka kitu eta Keling ka Manggali. Keun heula engke keur daheureun mah emang rek reangan. Ngan engke mun geus tuluh Keling rek sare di mana sok? Aing mah eta beulah dinya aya batu gede. Di luhur batu ge ngaringkuk bisa aing mah. Nu kudu dipikiran mah maneh rek hees di mana. Lain nanyakeun ka aing Gali. Maneh mah belet keneh wae geuning ti baheula ti euy belet dikukut wae maneh mah euy. Nya bener Keling mah da geus bisa jeung kalati bisa di mana sare di mana bae sare gitu. Bisa di mana wae sarena dek di luhur dina ieu dina tatangkalan bisa. Ke emang piraku ngagoleh di dieu mah. Deukeut kana durukan, lainna naon, sok sieun aya oray Keling. Ayo we asup kana carana opang si Manggali, kecok teh palangkakan Manggali dipacok. Atuh cilaka.
Mang eureun atuh jadi jelema teh keling. Sabodo teuing lain urusan aing eta mah gali. Mangga saha tong maka mikiran heula hee sagali Ieu aing mah jadi inget ka si Buwati euy. Bener euy, inget ka si Buwati aing euy. Pasina oge maena ngarep-ngarep kedatangan aing gali. Apan aing geus janji bakal datang jeung si Rawing manggihan si Buwati. Ya, ari cek manggali mah henteu naon teh henteu terus kudu jadi pikiran ari masalah eta mah keling. Apan geus jadi keputusan keling. Hayang guru ilmu kaki langit jeung Ki Rungkup. Sangkan jadi sekeling bocah sakti tanpa tanding. Laksana bisa malas pati ngabinasakeun si Rawing musuh utama keling. Apan ku keling geus kaalaman. Ilmu si Tregos Bodas mah teteh lah henteu mampu digunakeun keur ngungkulan si Rawing. Bener teu? Bener eta euy omongan maneh teh gali. Tapi maneh ge nyaho si Buwati mah sanajan bener pamajikan si Rawing, tapi maena mah apan henteu boga dosa gali. Malah si Buwati mah geus ngomong ka aing ge geus pasrah cenah moal rek ngahalangan mun aing nepikeun ka Malaspati binasa ka si Rawing ge. Jadi keur aing mah moal bisa poho ari ka si Buwati mah gali. Sabab aing karunya euy ka manehna jeung anakna gali. Ya ari ceuk manggali mah. Anggeuskeun heula we ngayakinkeun sapihna ilmu Ki Langit jeung Ki Rungkup keling. Eta heula we anu kudu diutamakeun mah, sabab mun geus jucung beres kayakinkeun ilmu mah keling bakal bisa ngalakukeun tindakan naon bae. Malah ari ceuk manggali mah dengan saukur si Rawing wungkul anu kudu dipikirkeun teh keling. Maksud maneh kumaha kitu gali? Keling kudu inget ka si Mbah Bulu Wajah gitu. Si Mbah Bulu Wajah? Nurutkeun beja mah Mbah Bulu Wajah sanggeusna dilindih ku Ki Langit, maehna mah terus lolos di sanggar kandangan pamukiman Karaman Ajag Bayangan kali. Cenah mah rek ngumpi diri pikeun ngalonjatkeun kamampuan diri. Wah, geus bisa dipastikeun Mbah Bulu Wajah boga karep hayang balitungan jeung Ki Langit. Anu tangtu we aya hubungan jeung keling. Aing mah molek mikiran si Bulu Wajah anjir. Paduli teuing rek numpil diri rek tapan bikin kabisang hakan peusi jeung bisa ngapung ge aing mah masieun gali. Tamun mangkelo kawas si Bulu Wajah mah kakar di podaran ku aing mah aing ge jadina puas gitu tah. Maksud keling di podaran ku aing mah tuman wawal kanu kitu patut mah ukur ngaheurinan wungkul di dunia oge anjir. Bagus. Ya bener gitu keling. Tong diberi ampun jelema kawas si Bulu Wajah mah. Ngan aya deui ye. Aya di naon anjir? Aya deui ye pertanyaan teh keling. Maneh mah rupa-rupa pisan anjir teh. Naon rek nanyakeun naon maneh teh gali? Jadi manggali rek nanyakeun ka keling teh rek kumaha engke sikep jeung tindakan keling. Mun si Jari Sakti terus bela pati hayang baleskan nyeri alatan si Rawing dibinasa ku keling. Sedengkeun si Jari Sakti teh keur keling mah apaan teu dianggap musuh. Maksud mah teh Mang Agus si Jari Sakti maena hayang ngabela si Rawing anu dibinasa ku kuing. Terus sinakan aing rek kumaha ka maehna kitu. Ari keur aing mah gali mun bener nepikeun ka kitu eta mah sarua jeung nganggap musuh ka aing anjir. Nya pasti dilawanan we ku aing mah anjir. Moal jeung hareupan sasaha oge aing mah. Bener aing mah. Iya, bagus atuh kitu mah keling. Tah terus isukan dia keling. Mun urang tepi ka paguron Dadali Putih teh ya. Omat eta ambu kismala pupu eta guronnya. Mun nepikeun ka Ijen Jajaten teh ulah nepikeun ka tatu. Maksud maneh? Naon make jeung nya capek kitu sagarupa gali?
Atuh eta mah sarua jeung lain tarungnyaaan anjir. Maneh mah macem-macem wae gali ah. Maksud mah teh naon sih? Nya maksud manggali mah teu salah manggali ningalina ari nepikeun ka Amukismala tatu mah. Sanajan can panggih kalinya. Daukeun ieu. Sanajan can panggih manggali jeung si Amukismala, tapi mun ngadenge kana caitan Bah Jangkar mah jelas eta Amukismala teh ora keneh kitu keuling. Geulis rupa jeung can boga kulawarga. Nya lain naon manggali masukan we atuh bisa hahadean jeung manggali sejago kelecis kitu. Lah make seuri aing mah seuri teh ningali mana lamun nyebut kelecis bujur sok direunteutkeun ka hareup we naon sih? Itu teh dengan penuh penjiwaan dan perasaan. Wah, kitu wae maneh mah. Hei Gali, ya. Maneh mah sakitu beungeut geus ruksak itu masih keneh keukeuh euy hayang kalau geulis anjir teh. Nya teu naon da. Tuh keun aku ulang-ulang. Kudu minengeun teuing cek aing ge Gali. Anakna si Bah Jangkar ge nepikeun ka nyurang jeung murungkut sia diajakan ngobrol ku maneh teh. Nah laki seri. Itu sina nyurang jeung murungkut keuling. Sanggeusna Bah Jangkar rubuh ku keuling mah apa eta nanti anakna Bah Jangkar teh ngararetan terus ka manggali marukanana ocon panon. Ngaretan teh lantaran sebeleun sagali lain resep cintra. Siapa banget ciga gaplek buruk itu. Mun teu neuleuh aing mah di Ciduhan sia tah beungeut maneh teh ku anakna si Bah Jangkar. Maneh hayang karis nanti mah nya sarua jeung bangkong koldok buah anggur anjir. Mikir atuh maneh teh Gali, mikir. Nepikeun kabebeakan kitu eta keuling ka manggali. Tapi ya teu naon ketang. Ku keuling mah teh nyeri hate rek sakumaha dipejetkeunana oge. Jadi isukan mun panggih jeung Amukismala teh ulah bakal langsung diajakan tarung keuringnya. Bere heula we waktu nya kasempetan keur manggali ngobrol jeung Amukismala kitu. Ya kumaha aing we ah, maneh mah tong loba ngatur aing Gali. Bisa dihapuk nyungkruk sia ku aing. Dicabok nyolonton sia ku aing. Pek wae rek dihapuk di asal dibere waktu keur ngobrol jeung Amukismala we manggali mah. Pokona mah keuling kudu ngarti. Saila manggali ngabaturan keuling. Geus jarang manggali teh ngobrol jeung anu geulis atuh kali. Lain naon kan paling paling henteu atuh manggali teh bisa kahibur we atuh keuling. Ya untuk itu mohon pengertiannya ti keuling we buat manggalinya. Menges aing ngarti sia Gali ah tong baceprot wae sia mah ah. Tapi montong lila sia ngobrolna. Da aing mah lain hayang ngobrol jeung si Amukismala teh, tapi aing mah hayang ngajajal kakuatan ilmuna. Mun maneh macem-macem didagor ku aing si anjir. Geus didagor dia bae. Nya morek macam-macam atuh keuling ceuk manggali ge timbang ukur ngobrol, hitung-hitung hibruran kitu. Ai keuling teu arti wae boga lo teh. Nya syukur-syukur atuh Amukismala teh neuneun perhatian khusus ka manggali. Nya da percuma manggali atuh boga lalian manggali si jago akan lecis. Nya da teu nya ari heusi hate jeung pangaresep awewe mah keuling. Jadi maksud maneh mah sanu nyaho si Amukismala teh resepen kanu goreng sopa kawas maneh kitu. Mun bener kitu teh eta mah awewena we geus gableg mata anjir. Atawa jurig awewena anu disebut Kunti sia anu resepen kanu goreng patut kawas maneh mah ge eta Gali. Cepet heula Gali. Aing bisa ngarasakeun aya mangkeluk anu yumput dina rurungkun. Bari merhatikeun ka urang ieu. Sah anjir teh anjir. Cempe heula Gali. Kaseukeuten pangdenge si keuling anu geus kalatih bisa ngarasakeun ayana gerakan anu moal bisa kandenge ku jago biasa. Jalma anu nyumput dina balik rimbunan tatangkalan keur ngintip merhatikeun ka si keuling jeung manggali. Maksud keuling teh aya jelema anu ngintip ngawaskeun ka urang kitu keuling.
Nah aku manggali modal teu kalinge naon-naon. Jadi eta anu keur ngintip perhatikeun ka urang teh lalaki atawa awewe eta teh kali. Mun awewe cikan geulis henteu atuh. Eta awewe keur ngintip teh. Mun bener awewe teh aduh bagian manggali deui we eta mah keringnya. Ya mudah-mudahan we atuh nu ngintip teh geulisnya. Alah bae nol nerkom. Bisa nyugemakeun ieu si manggali jago kelecis. Nya cek aing ge. Maneh mah anu dipikirkeun teh bikang deui. Mun teu bikang rebokeun deui si kadut. Rek sa awewe puting-puting ge ngintip ka urang nya kalinya. Da teuing atuh. Pikir make otak atuh mah teh gali euy. Apa dia make otak mun teu make otak mah nya teh kudu make bujur ai kaling. Eta mah kalau anu ngintip teh lalaki kolot euy. Cilaka ieu mah. Dayekeun heula si anjir. Ngan jelas lain jelema biasa euy. Jaga kolot mangkeluk teh tah. Nu kating saha jeung naon maksudna make jeung ngintip martikeun aing sagarupa. Sok atuh sina nembongan diri atuh keling. Manggal jadi penasaran hayang nyawa saha eta jelema teh. Rek naon make jeung marhatikeun ngadengkeun obrolan urang sagala. Sok geruan sina keluar keling. Dina kaayaan masih tetap diuk bari sideang senedurukan. Harita si keling terus nyarita bari neuteup kalebah ririmbunan anu dipake nyumput. Sorana dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan ngajadikeun jalma anu keur nyumputkeun diri teh ngageter hatena. Aso keluar maneh heuy. Mantong make jeung untap intip sagarupa anjir. Tembolongkan diri maneh sia, keluar. Keluar saat tempat penyumputan maneh. Aing nyaho di mana maneh nyumputkeun diri sia goblok. Keluar. Curerat cilung. Celagedeg. Harita teu jauh di tempat nasi keling jeung Mang Oces atau Mang Gali. Harita aya lalaki kolot anu pangawakanna keker. Bukna ngararewig panjang kawas puk awewe. Malah beungeut jeung beuheung lage baruluan paranjang. Panon bolotot semunolol. Ngabagikeun paneutupna ka si keling jeung Mang Gali terus nyarita. Jadi malih geuningan dak nu disebut si keling jem bisi maraneh duaan hayang nyaho ulah nu katelah Ki Koronang si Barong Katon jago kolot anu geus weureu seubuh makalangan di dunia kajawaraan. Syukur we bisa panggih di dieu. Sabab kula memang luntang hajarek nyangan maneh keling. Si keling cangkat nangtung dituturkeun ku Mang Gali. Harita Mang Gali anu miheulaan nyarita ditujukeun ka Ki Koronang si Baron Katon. Ieu si keling teh alo kuring ye Ki Koronang. Sedengkeun kuring kawilang geus boga ngaran di dunia kawajawaran mah pang nama dikenal ku para jawara wanita Koronang si Pirus Koronang. Kuring katelah Gali Surali si jago kelecis. Jadi aya maksud naon pangna Ki Koronang nedangan ieu si keling. Cika sok jelaskeun Ki Koronang. Sok jelaskeun. Keun ku Mang Gali heula anu ngomong kelingnya mun nepikeun ka ribut karek bagian keling, oke? Kumana maneh we Gali ah. Ki Koronang si Barong Katon neuteub seukeut ka Mang Gali terus nyarita. Kula kakarek ayeuna di dunia kajawaraan make jeung aya jago kelti sagarupa euy. Muntong heureuy ya. Muntong heureuy maneh Gali.
kula ngahajan yangan sikeling. Sabab pamajikan kula keur gering ripuh enak teh euy. Geus diubar aber ka itu ka dia teu cager-cager. Pamajikan kula euy. Akhirna kula menang pituduh. Pamajikan kula bisa cager deui seperti samula. Mun diubaran ku kembang pancawarna. Nurutkeun beja mah eta kembang pancawarna teh aya di maneh cenah dak. Kumaha gali? Rek dijawab ku aing atuh aku maneh. Kelanan celing, kelanan. Tenang. Keun dijawab ku Bang Heula we. Jadi Ki Koronang teh hayang ngubaran pamajikan anu geung ripuh ku kembang pancawarna. Bener gali. Sabab iwal teh diubaran ku kembang pancawarna bisa cager cenah pamajikan kula teh euy. Tak jadi kieu ye Ki Koronang ya daungkeun ye. Memang bener eta kembang pancawarna teh bogana sikeling. Ya geus dengekeun heula. Tapi dah teu bisa kitu wae diinjemkeun ka momun, dibikeun. Sabab eta kembang pancawarna teh beunang disebutkeun jimat eta teh Ki Koronang. Jamun teu bisa diinjemkeun mah rek dibenta we ku kula. Dibikeun syukur mun teu dibikeun nya rek dipaksa we ku kula. Kudu dibikeun mun hayang salamet mung urusan jeung kula mah dak. Tapi mending kene gancang bikeun we dah. Sabab mun nepikeun ka kudu ribut jeung kula, terus terang je. Naon? Waktosna seep.